naon atuh Pak? Kan parusung kitu juga bejualan. Aing keur meratapi hirup kahirupan ya Kang. Ya kunaon Pak? Kebuka kahayang tak? Lieur pan ya. Urang temanya hirup teh ngan saukur jadi kadus bae. Kiraha urang diangkatna jadi malahan mah hayang jadi kuwu, jadi camat, bahkan nepikeun ka presiden. Dari nasib jalma manington kan Pak Jokowi ge tadi nasa ukur naon teh tukang mebel pan ayeuna jadi presiden. Atuh sugan urang oge tadi na tukang suluh. Kiraha masukan we atuh diarangkat diparilih jadi presiden. Iya. 5 tahun aing teh jadi lurah kieu bae. Pak anu mah ulah teu di pikiran ya, urang gua kokolot ena mah. Kokolot nu kumaha? Kokolot sing saha jalma nu ek nyalon, nu ek jadi presiden boku lurah datang ka jama eta mah pasti menang bae. Oh, nu bener. Asli masyarakat teh pasti ngikuti eta mah. Ayo tuh cang kaditu anter. Ayo, Cang merubah nasib aing ya. Yuk lah gaskeun. Oh, ya aing geus lusuk kieu lah, aing lah. Kan biasa lagi sih kok eta mah aya nu ngeureun balong. Tempat lagi di situ. Ya aing geus ngalewatan segala gunung, segala ieu lekok, lebak, segala ieu geus dilawatan. Karena lagi kokolot kade mah kitu Pak, cicing lagi tersembunyi. Tersembunyi. Belah mana deh, belah mana? Itu. Oh, atuh ayo lah. Nah, aduh. Nah, kita kokolot nate. Iya, na luhur balong. Nah, ulur balong depan kokolot aja tuh. Bener juga bener ya sakti. Ah, ieu mah terkenal pisan. Kadang mun ka abah ieu mah ibarat ge ulah nyebut padu bae kudu abah wae terus. Abah, Eta mah ngaranna heeh. Ternyata dina klubna aya. aya amplop nama. Bu gede eta mah mantul ieu mah. Sudah panto. Heeh. Tenang atuh Pak Kadus ya. Pokoknya masalah aing jadi presiden. Heeh. Tah, nya. Kayak 2000 pemilihan teh tahun 2034. Heeh. Nah, kalau jadi presiden kurang dijadikan menteri engke. Siap, cuy. Menteri penerangan jadina. Heeh. Jadi sakur zaman nu parawek datang ka dinya Gitu. Siapa eta? Assalamualaikum Abah. Si Abi sareng Pak Kadus. Mangga jang kalau bacok. Calik mangga. Jadi kieu bahnya. Ieu teh abi teh tadi teh jeung Pak Kadus di ditu teh ngarobrol. Ya Pak Kadus teh kedun pemaksadan ieu teh. Mun bah nepangkeun nanti teh Pak Kadus motret hayang naik jabatan hayang jadi presiden. Biasa dibantos Pak Abah. Oh, bapak tehnya hayang jadi presiden. Nuhun leres Abah. Gampil atuh eta mah jang, Pak. Eta mah bapak mah kudu milariana teh hayam hideung. Ngan kudu aya tandukan hayamna teh, Pak. Hari hayam hideung mah gampil bah. Nya. Nya gampil aya yang hideung Nah, mah. eta tandukan teh anu kumaha can apal uing mah. Saumur-umur asa can nempolnya Pak. Aya mah tandukan kitu mah. Nu kumaha eta manawi Abah? Eta teh nya persyaratan pang hese-hesena anu hayam hideung aya tandukan teh, Pak. Eta teh ngan lamun kapanggih mah hayam hideung we tandukan pasti bapak teh jadi bakal jadi presiden. Teuing tahun sabaraha mah. Sok we milarian di mana-mana we atuh di mana ke kapendak ieu nya. Bilih bade milarian na online sugan aya, kumaha bapak teuing nya. Kan si Abah mah terang eta mah aya tandukan. Ngan wehna ujang jeung bapak kudu milarian eta mah resiko eta mah. Berat tadi gitu mah euy ton. Wah, itu dah Pak. Eta persyaratan kudu eta mah kudu nama. Ayeuna mah sok ngareangan ayeuna gogoatannya. Ulah layaleye, ulah. Bisi kaburu kapilaan batur. Najan eta persyaratan hese oge kudu diteangan. Cek Abah teh amanya. Kitu bisi hayang tereh jadi presiden. Enggal kuat. Tareangan ti ayeuna, tareangan sok. Mohon atuh hari kitu mah bade Nya, teras pamit teras, Abah, abi bade kumaha ya? Nya. Oh, eta mah Leungeun Abah teh gararateur ye. Oh iya tuh bahasa alit nya hon. Nya. Mudah-mudahan tereh kapendak eta hayam hideung aya tandukan. Mohon, Ke abi mohon. ka dieu deui Nya. Hon. Salim atuh ka Abah.
Di ambuan segala deh Butik kotok nih bang. Abah teu kaburu mandi tadi. Mangga abah. Nya nuhun-nuhunnya sok sing salamet. Dasar jalma gila jabatan, beunang we katipu ku aing. Pugu hayam hideung we tandukan mah. Aduh, ripuh aing di dukun. Tapi lumayan bisa bari diuk euy. Anjir gede di euy uang tip nage. Aduh, lumayan aing aya keur nguseup jeung meuli esen. Milik ngamal peuy jeung truk katel tuh. Pekerjaan geus anggeus, ngopi dulu. Pak Kadus, kalau sana Pak Kadus. Kumaha? Bade itu maros tabu sabaraina. Oh, tabu tilu. Sebuti lu. Oh. Turun Pak, bade teras ke masjid. Oh, ke masjid. Nuhun. Oh, ya, Ayo, sok. Pak. Oh, nuhun. Alah, anjir, ning kopi aing. Oh, bahe. Dasar si Tony kunyuk ieu mah. Gara-gara nanyakeun jam. Tulus we ngopi aing. Saya eta ton. Anjir, mun balik ke ku aing pegat. Teh Lila, si budak sengklet, balik deui. Siapa mau motor tarik-tarik teuing? Jadi aing rasa potet. Pan urang teh paker ieu pengiriman. Paker anu nitipkeun barang teh panya, anu ti online. Tah bisa dititipkeun ka dinya, model barang rangda bisa. Oh, aya akun ieu na. Aya Oh, ngaranna naon? titipan ajakuy. Oh. Ajakuy. Yo kan Pak Kadus mah ngabejaannya. Nya Pak. Karunya ka masyarakat. Sing ayeuna sakumaha rusuhna ge mau motor ulah sok tarik-tarik teuing. Aku mah aing teuing motor-motor aing. Tuh ada di bejaan ku Pak Kadus ya teh. Aku mah aing teuing we motor-motor aing. Ih, cilaka mah syawat. Doakeun sia cilaka. Si budak sengklek kemen itu benang di bejaan ku sarerea jeung ku Pak Kadus. Hese eta mah ada di warahnya. Balik we lah, baralik. Kenapa kalau sakit minta tolong, Tolong. Allah. Si budak sengklek euy. Tuh cilaka. Cang tulungan ayo. Tulungan euy karunya. Sia teh teu beudang di bejaan. Sosok tulungan perde karunya. Aduh. Sok pundurkeun. Tolong. Wati eta motor. Ayo. Aduh. Anjir sugan burung nulungan teh. Aing motor aing tulungan ari aing nahan teu.